Aduh, orang ngadadak jadi kepikiran aing baso euy. Jom angkatlah. Ayolah dulur-dulur, sahabat-sahabat dimanapun berada. Ayo cuang meuli baso lah. Beuteung keur lapar kieu mah cuang baso we lah ka wareg gitu. Cuang ganjel heula beuteungna. Geus kukrubukan tah. Sakedeung deui asup ka jalan raya Ciamis Cikijing. Tah belok ka kiri tiba dieu teh tah ieu teh desa Cingambul, kecamatan Cingambul. Tah ti belah dieu teh belok ka kanan arah ka Ciloa. Nah, basona teh baso Mas Daud. Pokona anu enak paling populer di Ciloa malah eta teh basona. Tah eta kantor kecamatan. Hayolah cuan gaskeun di beuteung geus kekerbekan kieu loba anu dangdutan dina jero beuteungna ya. Aduh. Geus kutap-ketap we geus kabayang ieu baso dina letah ieu. Aduh. Teu geura nepi we lah cuan ngebut lah hayu lah. Tah ieu teh desa Ciloa, duka kampung Ciloa apa desa Ciloa lah. Pokona mah kebelah dieu jalanna lah. Tah ti dieu teh geus deukeut, tinggal maju saeutik, belok ka kiri, belok deui ka kanan, belok deui ka kiri, nu akhirna tah nepi ka lokasi. Tah ieu lokasina tuh baso Mas Daud. Tah nu geus terkenal lah ka mana-mana. Tah geus nepi di tempat lokasina tuh keur ngaladangan duh eta ibu negara sibuk jigana teh keur neangan tempat yang tiuk. Aduh, ieu basona ge aduh, ini geus segit kieu aduh tingali pamirsa ieu. Aduh, sanu teu kabisa teu kabita ieu baso aduh. Geus pokona mah duh tetelanna ge aduh meuni geus murunyuy ngelai ningalina ge aduh tah basona geus datang pesenanna ge aduh tah hayu pamirsa can baraso sadayana hayu atur nuhun tos nonton videona.